Apriani Rahayu lahir di Lawulo, Sulawesi Tenggara di 28 April 1988 di Amenrudin, Salam Putih Jahuar, Anggamo, Salatipat Bandung. Apriani teh bungsu ti opa sadulur. Nalika anjeunna geus 20 tahun, bapana ngadorong Apriani bikin asup ka dunia badminton. Pertama kali main badminton, Apriani teu langsung dilatih ku pelatih profesional. Tapi bapana mainkeun peran pelatih. Akhirna dina tahun 2005 Apriani mimiti wani ilmu dina kajuaraan badminton kacamatan jeung nasional anu menang kajuaraan kadua. Nepi ka akhirna Apriani dibawa ka klub Pelita Bakri Jakarta dina tahun 2011. Nalika umurna 13 tahun. Perjalanan karir Apriani mimiti muncul saat tos dipasangkeun sareng Greysia Poli di 2017. Pasangan ganda putri ieu menang loba medali rupa-rupa kajuaraan mimiti di Thailand Open Grand Prix Gold 2017 French Open Super Series Champion, HSBC WTS Thailand Open Champion, 2018 Asian Games, 2018 BWF World Champion, jeung 2021 Thailand Open Champion. Apriani Rahayu sareng prestasi paling bangga Greysia